dijelaskeun memangna gampang. Gampang we. Awewe mah eueuh izin salaki mah teu bisa nyi eueuh. Nya kudu diizinan atuh. Tong aya, tong aya. Kang abdi serahkeun bongan kaya kasenangan. Euli sulalu luasan naon kasalahan akang. Ye, tuh tingali istrina paletnan. Tuh tingali istrina pamimpin. Mas rencem imah agreng. Sawah nangaplak mobil Mercy pang anyana. Tong disarwakeun Nyai. Itu mah buletna, paletna nage panjanjina di badak. Komo ibu pamimpin. Ari Nyai, kan buka salaki sakieu buktina. Nya kudu aya perubahan atuh Kang. Tapi tong arasula dagoan atuh tege aya waktu. Atuh da teu sabar. Kang abdi rek balik talak mah susulkeun bae. Kek. Memeh urang pepegatan akang re mere pepeling teu sakabeh pamimpin baleunghan loba keneh hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur. Tah kitu kahayang akan pamajikan teh kudu bisa nyusulkeun narimakeun kana gaji salaki. Rek balik kumaha kadugu? Teuing otak. Heueuh mah, Teuing. tapi hayang kitu dikekepan. Ayo. Cicing, tong loba itu ieu. Ben sakitu. Kang abdi kabulusan hayang teuing disimputan. Pan simut digadekeun kumaha mun dikepan Najan urang hirup henteu beunghar tiis jeli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat. Eta nu diharapkeun tong kitu Nyai. Sing inget deui ari nu ngaranna dunya mah pada masa samira. Sarua pangkat oge beunang kulasa. Teu nanaon sangsara lahir mah nu penting mah beunghar bati. Sukma hate. Nya, kan kitu. Kang abdi serahkeun bongan kaya kasenangan. Sebelah Euli sulalu luasan naon kasalahan akang. Tuh tingali istrina paletnan. kapitan. Tuh tingali istrina pamimpin. Banyak Mas rencem imah agreng. Sawah nangaplak mobil Mercy pang anyana. kesan kainnya buka pemajikan teh panasan. Saha nu ngarerapkeun? Sanes panasan Kang, abdi mah aya kahoyong. Nyari lain, nyata aya kayang mau lah bicarana atau biasa-biasa. Sudah mulai perubahan. Insyaallah. Kang abdi rek balik talak mah susulkeun we. Abdi mah pokona mah tapi beres. Memeh urang pepegatan akang re mere pepeling dangukeun teu sakabeh pamimpin baleunghan tekan loba keneh hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur. Baru kan teh gampang kita main balik wae da kudu aya izin salaki awe. Ye, moal kadugu. Mantap kafe udah Kang abdi ge nyungkeun ka Kang. Akang mah nanya hadeuh moal mun balik. Nya duka tuh. Nah, kita gitu di depan deh. Nya ka bisa. Matra ke jam. Udah cerita. Kang abdi kabulusan hayang teuing disimputan. Pan simut digadekeun kumaha mun dikekeun Langkung Kang. najan urang hirup
Beunghar tiis ceuli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat.